Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanazu'u fil amali ari ieu eta bab buat mertelakeun tanazu hartosna silih parebutan fil amali dina amal. In amila niktadoya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. In lamun ngamistikeun atawa lamun nungtut naon amilani amil dua iktadoya tegesna nungtut itu amilani amalan kana amal fismin dina isim. Qablu dina samemeh itu qablu dina samemeh isim fal amalu mangka ari ngamalkeun lil wahidi eta tetep pikeun amil anu sahiji. Minhuma halna tetep itu wahid tina itu amilani. Wasani aula inda ahlil basroh wakhtaro aksan goiruhum da usroh. Wasani jeung ari amal anu kadua wasani jeung ari amil anu kadua aula eta leuwih utama itu sani inda ahlil basroti mungguh ulama ahli basroh. Wahtaro sareng barantos milih saha ruhum salianti itu ahlil basroh aksan kana sabalikna dza usrotin anu ngagaduhan golongan. Wa milil muhmala fi domirima tanaza'ahu wal tazim mal tuzima. Wa amil sareng kudu ngamalkeun anjeun al muhmala kana amil anu dimuhmalkeun fi domirima dina ngadomiran amil anu bakal balik kana ma'mul tanaza'a silih marebutan itu amilani hu kana itu ma. Wal tazim jeung kudu ngamistikeun anjeun ma kana hukum ultuzima parantos dimistikeun itu ma. Kayuhsinani wa yusi ubenaka wa qad bago wa tadaya abdaka. Kayuhsinani ari contona eta tetep kayuhsinani wa yusi ubenaka ari contona eta tetep saperti lafad yuhsinani wa yusi ubenaka. Yuhsinani damel sae itu ibenaka wa yusiu sareng parantos damel awon sareng gawe goreng saha ibenaka putra dua pameget milik anjeun. Wa qad bago sareng lacut wa qad bago wa tadaya abdaka sareng saperti lapad qad bago wa tadaya abdaka. Qad bago nyata lacut wa tadaya tegesna ngaliwat batas itu abdani saha abdaka dua hamba anjeun. Wala taji ma'awalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila. Wala taji jeung ulah ngadatangkeun anjeun ma'a awalin sarta amil anu kahiji qad uhmila anu parantos di muhmalkeun itu awal bimudmarin kana domir uhila anu dialihkeun itu domir li ghairi raf'in kana salianti domir kana salianti mahal ropa. Bal hadfahul zam iyakun ghairu khobar wa akhiranhu iyakun huwal khobar. Balil zam balikta kudu ngamistikeun anjeun hadpahu kana ngabuangna itu mudmarin
Iyakun lamun kabuktosan itu domir guero khobarin eta salianti asal khobar. Wa akhiron jeung kudu ngahirkeun saleresna anjeun hu kana itu domir. Iyakun lamun kabuktosan itu domir huwa tegesna domir al khobaru eta asal khobar. Wa hadhiri yakun domirun khobaro li ghairi ma yutobikul mufassiro. Wa adhir jeung kudu ngajadikeun dohir anjeun kana domir. Iyakun lamun kabuktosan naon domirun domirna khobaron eta asal khobar. Li ghairi ma pikeun nu tetep itu khobar pikeun salianti mubtada. Yutobiku metukan itu ma al mufassiro kana anu ngajelaskeun khobar. Nahu adzunnu wa yadzunnani akhon Zaidan wa amron akhawaini firrokho. Nahu adzunnu wa yadzunnani akhon ari contona eta saumpamana lafad adzunnu wa yadzunnani akhon. Adzunnu nyangka kaula wa yadzunnani sareng nyangka itu Zaid jeung Umar ni ka kaula akhon kana dulur. Zaidan wa amron akhawaini firrokho Zaidan ka Zaid wa amron sareng kaki Umar. Akhawaini kana duduluran duanana firrokho dina waktu jembar. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.